satengah ing Tegal iya Kurusetra para denawa sadayana parantos sempak merbayaksa di payunan ieu pimpinanana ngunirahangan tika atur sewu nuhun laksa ketika bingahan kadulur-dulur anu kiwari geus pada kumpul dina waktu ayeuna nyaeta mangsana balitungan urang jeung urang-urang Pandawa bagea dulur-dulur damal Gusti dina waktosana jeung si Mabdi nyangakeun si pangabaktos kanyong panjenengan Gusti muga katampi kalayan kabingahan ditarima atuh dina waktosana taya pekerjaan Gusti purwasana kersa nimbalan bujeng ingkap punut tembal geuning tenaga mutala rapat dikajangakeun asya mulai rusuh-rusuh teuing teh sanesna naon Gusti abdi mah turunan suku supir dalang ngomong deui ge tertrapu nya kitu bos kumaha wayahna anu dising harepan ku urang ayeuna teh si Bima jeung si Gatot Kaca deuleu lain gawe enteng-enteng sabab eta jelema nu panggagahna cenah jelema nu panggagahna wayahna salarea ngalawan si Gatot Kaca jeung si Bima sae Gusti aya ku saurang mah pasti urang bakal teter jajaten tapi lamun dirempuk ku salarea hancur si Bima siap ayo bejaan anu lian mangga Gusti ayo ayo maju ayo woi ayo woi ayo woi aduh si Haji Allahu Akbar ngarti aing mah ongkoh kudunungan dikumpulkeun terek rapat ongkoh dikumpulkeun terek badami tapi geus kumpul di dieu teu ngomong teu naon baralik deui kumaha ieu teh Gusti nu agung aya aing guru kumaha deui ya Allah ya Tuhan kami berilah hambamu ini kekuatan ya Allah untuk ngobrol dengan babatok sieun ya Allah ya. Karena aku sudah capek ya Allah. Ya dengekeun. Urang terek ngalawan si Bima jeung si Gatot Kaca. Ta ayeuna teh urang teh bebeakan. Sabab dina waktos ayeuna urang teh kahutangan budi ku astina. Dulu Haji kalau ku pawar saleh Haji teh. Ya Allah ya Tuhan kami. Berilah huluduk kepada sia ya Allah. Tapi asal jangan terlalu kenceng. Dan aku juga takut. Balucenia loba mantega balucenani bau tarasi lagu naon jig di situ ditinggali-tingali teh maneh ngobrol jeung sieum ni uplek lain uplek ajig lieur nah teu nyamung nya heueuh goblok atuh si Mayuhan kuat nah budeg nyaho sia mau Yohan kuat itu babaturan aing keur SD apa sisilahna maneh mah kuat ya tong borok maneh inungna ngagantung maneh nah teu nyamung-nyamung dititah meuli minyak der meuli oli kabayang ku sia bala-bala digoreng ku oli cing bala lenyeng teh bala-bala ngabala sat dititah meuli beas meuli keusik tina rek nyangu jadi ngabangun kabayang ku sia
Sieu teh babaturan aing. Iwati aing wongko udah bisa ngomong jeung sieu. Nah, Aing mah boga carana. carana kumaha? Tempo lamun aing nyamung tempo. Tempo Anjing sih teh. tempo. Bolototkeun mata. Bolototkeun tah. Untuk kekerot. Mekasima. Eta. Tempo. Anjing. Tempo. Wah. Kumaha eta? Nempona tong deket teuing. Aing ditonyok. Dicentang da sia mah galak. Di imahna ge tulisan awas anjing aing galak cenah. Ti kajauhan we. Tempo. Tempo. Hei. Naon? Tuh. Anjing dari toel. Acan. Hei. Naon? Kumar kali katung. Tungala atung. Ember. Oh jadi urang teh ayeuna terek ngalawan si Bima Gajahna Pandawa. Dengekeun. Dengerin. Kayak ieu Kumar kali katung jeung Bima naon urusanana anjing ieu teh? Teuing ka kitu nyaho. Jeung saha deui ieu teh lawaneun teh? Sawadikap. Saling heup, tangleuy. Tangleuy kulikatur semadud alobaya. Parolakon belilah produk Indonesia. Oh ayeuna teh oge jeung ngalawan si Gatot Kaca nyaeta anakna si Bima. Dengekeun. Sawadikap jeung Gatot Kaca naon ieu teh? Teuing ka kitu nyaho. Iraha Tahu bulat digoreng 3 bulan ke tukang. Tong dibeli geus bari. Pipanyakiteun sabab lamun ku sia dilebok sia mentret. Di mana mentret takatada sia busiat dibawa ka ambulan, dibawa ka UGD, geus di UGD balik deui da sia bau tai. Waktu sayeuna wayana. oh ayeuna. Nya. Cengisang anjing. Ke anjing ieu teh ongkoh loba tapi saeutik ieu teh. Teuing ka kitu nyaho saya ku sia tah. Anjing sia. Tidak gor aing. Si ucing. Ya Allah ya Tuhan kami. Terima kasih ya Allah atas bongbolongannya. Aku bisa ngobrol dengan Bapak Toksio ya Allah. Prong, jangan terlalu dekat bisa ditinggal. Oh, di lengan mana sih? Aku lengan mana? Di dia. Aman ini mah. Hey, naon? Ya. Wah, bener we. Anjir, yes. Hey, naon? Iya beres. Hey, naon. Kumar kali katung, tungala atung, ember.